sababna jalma nu aya di dunya kahayangna mewah tur beunghar padahal maot ukur mawa moe bodas lambang suci tikenya lu ka Gusti zaman baheula ukur aya Adam jeung Hawa asa di surga turun ka dunya jadi manusia anu sampurna nu dijieuna tingkatan sagalana naon sababna jalma nu aya di dunya kahayangna mewah tur beunghar padahal maot ukur mawa moe bodas lambang suci tikenya lu ka Gusti zaman baheula ukur aya Adam jeung Hawa asa di surga